Sasakala situ bagendit. Zaman baheula di hiji lembur aya randa beunghar. Ceuk paribasana mah beungharna nyi randa teh estu lubak libuk sagala boga. Kakayaanna bro di juru, bro di panto. Eta nyi randa teh katelahna nyi endit. Awakna jangkung rada ngeusi tapi sorana cempreng. Mun pareng nyarekan bujangna atawa barudak sok lak-lak dasar bari sorana mata katorekan. Rupana henteu geulis, kitu we saperti urang lembur nu sejen kasebutna ngan ukur jajar pasar. Tapi lantaran perbawa kabeungharanana manehna asa panggeulisna di lembur eta. Sapopoe gawena ngan ukur midang nembongkeun papakean jeung perhiasan emas berlian anu sarua alus. Kongkorong emasna sagede nyere digantelan ku liontin sagede jengkol. Geulang kenca katuhu bari alina reuncem dina ramona. Jabati eta antingna guntang gantung beuki tambah gonjeleng. Dahareunana unggal poe ngajagrag dina meja. Iwalti sangu jeung deungeuna dina meja sejen aya rupa-rupa bungbuahan. Eta kadaharan anu sakitu ngaleuyeahna teh estu tara kasoro ku batur. Sanajan di imahna teh aya nu babantu. Sanajan loba dahareun ge Nyi Endit mah tara daek barang bere ka batur. Tah najan paparentah kana gawe mah cecerewed pisan ka bujang teh ari muruhan mah itungan pisan. Ku kituna ku urang dinya mah Nyi Endit teh katelah Nyi Randa medit. Batur salemburna geus apal pisan. Meditna Nyi Endit lain bae karasa ku bujang-bujangna, tapi oge karasa ku batur salemburna. Nyi Endit mah tara daek campur jeung urang lembur. Da cenah sieun karebut harta bendana, tara daek mere sumbangan keur nu miskin. Mun pareng aya nu baramaen ngalanto kaburuanana sok nitah bujangna ngabuburak. Ngusir nitah jauh ulah asup kaburuan manehna. Di lembur eta Nyi Endit siga pisan nu hirup sorangan teu malire ka tetangga. Tara daek nulung kanu butuh, tara daek nalang kanu susah. Sapopoena nu diriksa ditinggalian teh ngan ukur harta bandana. Sieun aya nu leungit, sieun aya nu maling. Leuit nu ngajajar digempok di kuncian. Pakaian ditumpuk-tumpuk di lomarian. Duit disumput-sumput dina handapun kasur. Di hiji poe kaburuana aya hiji aki-aki. Awakna begeng bari geus bongkok. Make dudukuy samak geus rawing. Lengkahna dibarengan iteuk. Pakaianana rudin ku leuheu. Eta aki-aki teu kanyahoan ti mana jolna. Ujug-ujug geus aya ngajengjen hareupeun panto. Bari pok uruk salam kanu boga imah. Assalamualaikum. Nu kagungan bumi aya linggih. Punten aki kumawantun. Nyuhungkeun sangu sakedik mah. Lapar aki teh. Kitu pokna bari brek diuk dina emper. Barang Nyi Endit ngadenge aya nu pupuntenan bari rek menta sangu, gancang bae manehna mukakeun panto. Nyi Endit ngabedega dina panto bari tutunjuk. Pok ngagorowok. Naon? Menta sangu? Naha kami boga dahareun teh beunang barang penta kitu? Lapar. Usaha atuh lain bara main. Nyi Endit pohara ambekna kadatangan aki-aki teh. Lin bae tutunjuk ngusir, tapi bari jeung nyuntrungkeun aki-aki ti emper kaburuan. Kaditu, Indit, montong datang ka dieu. Bari nitah badegana ngusir aki-aki ti buruanana. Aki-aki teu bisa kukumaha. Terus kaluar ditungtun ku tukang kebon. Hatena pohara nyerina. Ngadenge babasan Nyi Endit anu kasar. Ngusir asa pepoharaan pisan. Barang geus kaluar ti buruan Nyi Endit, eta aki-aki teh teu aya nu nganyahoanankeun ka mana leosna. Tinggal iteukna we nancep di buruan Nyi Endit.
poho mawa meureun aki-aki teh. Ambekna Nyi Endit acan leler, ret kana itek anu nanceb. Serentang bae itek dicabut bari dibalangkeun ka jalan. Tapi aneh bin ajaib, tina tapak itek dicecebkeun teh bet bijil cai mancer ka luhur. Beuki lila, beuki gede ngeburial ti jero taneuh nepi ka ngagulidag minuhan buruan. Nyi Endit pohara ruwasunana. Manehna gogorowokan ka bujang-bujangna, nitah nyocokan liang cai. Tapi cai lain ngorotan, malah beuki gede. Terus leb-leban ngeum sagala nu aya, ka asup imah jeung harta banda Nyi Endit. Nyi Endit jejeritan menta tulung, bari teu leupas ngagagandong harta emas berlianana. Tatangga boro-boro hayang nulungan, kabeh mu puas, dabongan manehna ge tara daek tutulung ka batur. Cai anu bijil tina itek aki-aki tea beuki gede ngumpal ngabalong. Imah Nyi Endit ngalelep ka keueum cai. Nyi Enditna tembong ngangkleng di tengah cai, bari keukeuh nanangkep gembolan barang-barangna. Teu kungsi lila, Nyi Endit teu tembong deui, ngilu ti lelep ka jero cai. Eta cai nu terus ngagulidag, beuki lila terus ngabalong gede pisan, nepi ka jadi situ. Eta situ nepi ka kiwari katelah Situ Bagendit, anu pernahna aya di wewengkon Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.